Nganterkeun si bocah gede angkat sakola. Seperti biasa diawali ku poe Senen mah pasti rariweuh pisan. Mun teu sirik mah nyiapkeun ge saacan salat subuh. Tapi angger we besti ieu teh waktu teh sok tara cukup. Duka waktuna anu tereh atanapi urangna anu lenglet. Entahlah besti pokona mah kitu we. Siap-siap tos nanaon ayeuna mah kari mangkateun. Seperti biasa numpak sendal we besti nganterkeun oge. Sabab sakolana ge caket. Bari jalan-jalan isuk we ieu mah supaya lemakna henteu numpuk teuing. Masyaallah besti cuaca isuk mah meni seger pisan. Singkat cerita tutos dugi deui besti di sakolana oge. Saurang we pangbeurangna teh padahal geuninganan can aya batu. Anterkeun wae teh hariwang nyata besti nyebrangna. Nganterkeunna dugi ka dieu mama uih heula. Tos ayeuna mah urang buru-buru lumpat we besti si bocah leutik besi ceurji. Eta kudu nyimpang heula ka warung ieu teh besti. Nyata urang neangan heula baturna sangu. Bingung nyata rek ngasakan naon. Tiga nama tempe kangkung deui we meureun. Si bocah gede hayang jeung kangkung. Tuhnya tos di warung teh sok poho rek meuli naon wae ieu teh itu ngahuleng heula. Antenan ieu teh can aya nu ka warung sigana mah. Si ibu warungna nembe dongkap ti pasar. Sahayeuna mah urang pulah pilih heula. Bade meser kangkung, tempe, endog, pindang, nyak sareng perbumbuan. Saep we ieu teh 50.000. Beres we besti satset balanja mah. Langsung pulang. Kudu lali-lalila teuing loba-loba mikirnya. Masak mah anu dipikaresep ku para bocil sareng bapak budak we. Di tos di warung sayur teh nyaeta nyimpang heula ka warung. Meser jajanan kangge si bocah leutik. Tuluy we meser gorengan kangge ngaganjel beuteung anu ngagegeber. Apah besti urang nyarap heula ku gorengan. Enak pisan ieu teh gorengan anu di dieu teh. Tapi tara unggal poe meser gorengan sih.